Dalang pentas di mana Dalang? Ayeuna teh di Ciharagem, Asep di Ciharagem di Caket di Puskesmas Jati Enah, Desa Jati Enah Kalebet. Ayeuna. Lancar dugi ka akhir. Amin ya Allah, amin. Amin. Tinu ieu mah sarua buka.
besar anu rombongan kali kang depi hormat. Tekantun papayung agung di lemur atanapi ais pangampi namatur di pangguan anu sami rombongan kali kang depi hormat tekantun. Simpatisan para penonton, para padagang nu jauh tinang tut suduk nu anggang pangadatan. Tetapi yakin suping nu caket teuheus. Sapuhana murangkali istri jinalar pamagat sadaya mengikat sintatur mikaladapkeun hiburan rakyat anu sami ku rombongan kalitang dipi hormat tekantun. Para media konten kreator anu kusimpuring kali rombongan lokar budaya kalitang dipi hormat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minas syaitonir rajim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa mawala. Budaya anu dipimpin ku pangarsana Kilanceuk Kang Acep Supardi di bawah naungan asuhan almarhum Abah Ucun Suwardi anu ngajamantarana di Kampung Cikalamiring, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kawarganegaraan Indonesia. Nampi pangangkirna nu gaduh maksud nampak upaya katresna nu pangungan mangsa. Dina raraga walimatul hitan pun anak ku anjeun pangarsa Ali Muhammad putra tegas di Papayati kali Ibu Ai Kaniati. Mugi-mugi ieu murangkali dijantenkeun hambana anu soleh takwa kana parentah guna nu sabangsa kalih agama atuh salametunya rabuh akhirat dina ngalaksanakeun syukur nikmat dina dinten ieu. Landung kandungan lair aisan adek sacekna nilas saplasna nya cek nyana lain cek laina condong tewani motong panjang tewani ngeukeut lamun ponok tewani nyambung eta kriteria-kriteria urang-urang sunah dina ngajalankeun hanca gawe kaislaman. Malah mandar ngarumat budaya sunah pancen gawe urang sadaya. Sadeacana atur rombongan truk manggung prak magelaran baweraos rombongan ubaja. Seniman seniwati anu aya di lingkungan atuh tami ka Kilanceuk pangarsana ku anjeun Abah Pian mohon kali reng-rengan wargi-wargi simkuring tekantun ka para tokoh agama, ulama, kiai, santri, santriwati, ustad, ustazah sami urang ngadukung kana lumangsung aya hiburan anu parantos disayogikeun ku Saepul Maksud.
Alhamdulillah rengse setebah di rombongan mugia tetapi kalayan kabingahan
Agus mah ayolah ayo man Resari masih
keadaan aja tersedia